Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kumaha kaayana barudak dinten ieu, mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Barudak dinten ieu urang diajar ngeunaan teks kawih atau teks lagu. Kita akan belajar mengenai teks lagu. Tujuan pembelajaran dinten ieu nyaeta setelah membaca teks kawih melalui PowerPoint, peserta didik mampu melakukan tanya jawab mengenai isi teks dengan benar. Setelah membaca teks kawih melalui PowerPoint, peserta didik mampu mendiskusikan isi teks kawih dengan benar. Setelah melakukan tanya jawab dan mendiskusikan isi teks kawih, peserta didik mampu membuat kalimat menggunakan istilah kasenian dengan benar. Dina urang maca heula teks di handap. Judulnya nyaeta latihan ngawih. Judulnya yaitu berlatih menyanyi. Geus baku di RW babakan Kiara mah, ari rek nyang hareupan bulan Agustus teh sok loba kegiatan. Kolot budak kituna teh, teu awewe teu lalaki. Pokokna mah sarerea kompak, hayang ngareuah-reuah kegiatan nieling proklamasi kamardekaan cenah. Sudah pasti di RW babakan Kiara jika akan menghadapi bulan Agustus banyak kegiatan. Orang tua, anak-anak, perempuan, laki-laki, pokoknya semuanya kompak, ingin meramaikan kegiatan memperingati proklamasi kemerdekaan. Katanya seperti itu. Anu dianti-anti pisan teh diantarana panggung hiburan. Anu maranggungna oge warga didinya keneh, hasil latihan aya kana sabulana. Barudak oge sok boga hancengan unggah ka panggung, mintonkeun kasenian. Anu kaitung getol ngalatih barudak teh Kak Gilang, katurut pisan ku barudak, bari loba kabisana, khususna dina ngacapi. Yang sangat dinanti salah satunya adalah panggung hiburan. Yang biasanya naik panggung adalah warga di situ juga. Itu merupakan hasil latihan selama 1 bulan. Anak-anak mempunyai rencana naik ke panggung, menampilkan kesenian. Yang paling rajin melatih anak-anak adalah Kak Gilang. Sangat dipatuhi oleh anak-anak. Banyak yang ia bisa, khususnya bermain kacapi. Ayeuna urang latihan rampak sekar, nyaeta ngawih babarengan, ceuk Kak Gilang waktu ngumpulkeun barudak di kantor RW. Sekarang kita latihan paduan suara, yaitu menyanyi bersama-sama, kata Kak Gilang saat mengumpulkan anak-anak di kantor RW. Abdi mah teu tiasa nyanyina oge, Kang. Komo lagu Sunda, omong Farhan. Saya tidak bisa menyanyi, Kang, apalagi Sunda, kata Farhan. Engke ge bakal bisa, asal sing getol latihan, tembal Kak Gilang. Nanti juga akan bisa asalkan rajin berlatih, jawab Kak Gilang. Farhan mah ahlina kana ngabodor apaan? Cek Kania. Farhan itu ahli melawak kan? Kata Kania. Nya, bobodoran ge urang ayakeun. Saha wae anu rek miluan ngabodor. Iya, melawak akan kita adakan. Siapa saja yang akan ikutan melawak? Jelas, abdi bade miluan, tembak Farhan. Jelas saya akan ikutan, jawab Farhan. Abdi ge miluan ah, ngomong Hendra. Saya juga akan ikutan ah, kata Hendra. Nya aya genepan ge cukup. Ayeuna mah urang latihan rampak sekar heula we. Tah, ieu laguna, ceuk Kang Farhan bari meberkeun karton rubak anu geus ditulisan rumpaka lagu. Pek baraca heula, engke urang mimitian diajar ngawihkeun. Iya, ada 6 orang juga sudah cukup. Sekarang kita latihan paduan suara saja ya. Nah, ini lagunya, kata Kang Farhan sambil membuka karton lebar yang sudah ditulis lirik lagu. Silakan dibaca dulu.
Nanti kita mulai belajar menyanyikan. Ku barudak dibaca judulna teh Karatagan Pamuda Indonesia ciptaan Mang Koko. Oleh anak-anak dibaca. Judulnya adalah mengenai semangat pemuda Indonesia ciptaan dari Mang Koko. Ari karatagan teh naon hartosna Kang? Sartika nanya. Kalau karatagan apa artinya Kang? Sartika bertanya. Karatagan teh lagu anu kudu dikawihkeun bari nembongkeun sumangat. Wirahmana oge gancang, mun dina bahasa Indonesia mah sarua jeung Mars. Tembal Kak Gilang. Ieu lagu teh ngagambarkeun kakompakan pamuda Indonesia dina ngabela jeung ngeusian kamardekaan. Perjuangan pamuda teh pikeun ngajunjung darajat bangsa. Karatagan merupakan lagu yang harus dinyanyikan dengan menunjukkan semangat, biramanya cepat, kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan Mars, jawab Kak Gilang. Lagu ini menggambarkan kekompakan para pemuda Indonesia dalam membela, mengisi kemerdekaan. Perjuangan pemuda untuk menaikkan derajat bangsa. Ari hartosna ariatna naon, Kang? Ahmad nanya. Arti ariatnya apa, Kang? Ahmad ikut bertanya. Arati-ati, muncul bahasa Indonesia mah penuh perhitungan. Jadi, henteu gagabah atau asal-asalan. Hati-hati kalau dalam bahasa Indonesia penuh perhitungan. Jadi tidak asal bertindak. Pemuda zaman ayeuna ge kitu, Kang? Farhan nanya. Pemuda zaman sekarang juga seperti itu, Kang? Tanya Farhan. Nya atuh, rek dina zaman mana wae oge angger, we kudu waspada. Kudu hati-hati, jeung kudu kuat dina nyang harupan cocobaan. Ya iya, mau pada zaman kapan saja juga harus tetap waspada, harus hati-hati dan harus kuat dalam menghadapi cobaan. Tapi da abdi mah tacan jadi pamuda, Farhan ngomong deui. Tapi saya belum jadi pemuda, Farhan berbicara lagi. Kapan engke mah bakal jadi pemuda? Asep Salahuddin ngengklokan. Kan nanti juga akan menjadi pemuda, Asep Salahuddin menimpali. Pemuda anu gagah bari resep ngabodor, cek Kak Gilang. Pemuda yang gagah dan suka melawak, kata Kak Gilang. Sarerea seuri, semua tertawa. Hahaha. Tah, apan pamuda jeung pamudi anu kudu tanggung jawab ka ieu nagara teh, pokona urang kudu ngarasa reueus jadi bangsa Indonesia teh, ngomong Kak Gilang deui. Hayu ah, ayeuna mah urang mimitian latihan, ngarah tereh bari sagera. Nah, pemuda dan pemudi harus tanggung jawab terhadap negara. Kita harus merasa bangga jadi bangsa Indonesia, kata Kak Gilang. Ayo kita mulai latihan supaya bisa cepat bisa. Kak Gilang nyontohan ngawih. Geus kitu diturutan ku barudak. Nyontohanna teh sajajar-sajajar heula. Sanggeus mimiti arapal, terus dikawihkeun sagemlengna bari dikacapian. Kak Gilang memberi contoh menyanyi, setelah itu diikuti oleh anak-anak. Ia memberikan contoh satu baris dulu. Setelah hafal, lalu dinyanyikan seluruhnya sambil diiringi oleh kecapi. Nah, ayeuna naon dimaksud dengan kawih? Apa yang dimaksud dengan kawih atau lagu? Kawih mangrupikeun lalaguan Sunda bebas nu mimboga unsur-unsur seni musik jeung sastra. Anu dimaksud ku lalaguan Sunda bebas teh nyaeta kawih mangrupakeun rakitan basa anu teu kaiket ku aturan.
Lagu merupakan lagu Sunda bebas yang memiliki unsur-unsur seni musik dan sastra. Yang dimaksud dengan lagu Sunda bebas ini merupakan lagu yang tidak terikat oleh aturan. Ayeuna urang titenan cutatan ieu. Kita perhatikan catatan berikut. Ayeuna urang latihan rampak sekar. Nyaeta ngawi babarengan ceuk Kagilang waktu ngumpulkeun barudak di kantor RW. Sekarang kita latihan paduan suara, yaitu menyanyi secara bersama-sama. Kata Kak Gilang, waktu mengumpulkan anak-anak di kantor RW. Nah, didinya aya kecap rampak sekar. Rampak sekar eta artina nyaeta paduan suara. Nah, ieu mangrupikeun ngawi babarengan. Rampak sekar nyaeta ngawi babarengan. Aya kecap sabalikna tina rampak sekar nyaeta anggana sekar. Anggana sekar eta hartina ngawi ku saurang. Jadi menyanyikan seorang diri. Itu merupakan anggana sekar, kebalikan dari rampak sekar. Nah, rampak sekar dan anggana sekar merupakan istilah di dalam kesenian. Ini istilah dina kasenian. Ayeuna urang tingali istilah dina kasenian nu patali jeung jalma. Kita lihat istilah dalam kesenian yang berhubungan dengan manusia. Ada juru kawih, artinya nyaeta tukang kawih. Sinden, artinya nyaeta nu ngahaleuang dina kliningan atawa pagelaran wayang. Nayaga nyaeta tukang nabuh gamelan. Dalang nyaeta nu ngalakonkeun wayang dina pagelaran wayang golek atawa wayang kulit. Tukang ngibing nyaeta nu sok ngibing atawa ngarengkenek. Bahasa Indonesianya penari. Jadi ada orang yang menyanyikan atau penyanyi, ya, juru kawih itu sama dengan penyanyi. Sinden itu sama dengan penyanyi tapi dia dalam pagelaran wayang. Nayaga adalah orang yang suka memukul gamelan atau memainkan gamelan. Nah, dalang adalah orang yang suka melakonkan wayang dina pagelaran wayang golek atau wayang kulit. Nah, tukang ngibing atau yang suka menari itu adalah orang yang suka menari ketika ada lagu. Tukang ngibing. Ieu mangrupikeun istilah dina kasenian anu patali jeung alat kesenian. Istilah kesenian yang berhubungan dengan alat keseniannya. Ada kacapi, suling, goong, kendang, rebab. Nah, kacapi merupakan alat kesenian nu sok dipake mirip kawih atawa tembak. Alat kesenian yang suka dipakai untuk mengiringi lagu. Suling merupakan alat kesenian tina awi nu ditiup. Suling merupakan alat kesenian dari bambu yang ditiup. Goong merupakan alat kesenian dina parunggu anu ditakol. Jadi alat kesenian dari perunggu yang dipukul. Kendang yaitu alat kesenian anu nabuhna ditepak. Nah, kendang merupakan alat kesenian yang ditepak. Rebab merupakan alat kesenian yang bunyinya dengan cara digesek. Ya, digesek itu digesek. Jadi alat kesenian yang bunyinya dengan cara digesek. Itu adalah rebab. Ayeuna urang tingali deui istilah dina kasenian nu patali jeung ngaran-ngaran kasenian. Ini merupakan istilah dalam kesenian yang berhubungan dengan nama-nama dalam kesenian. Regung, yaitu kesenian yang biasa dipakai untuk mengiringi dalam acara hajatan. Angklung merupakan kesenian nu alatna tina awi dioyageun. Jadi kesenian yang alatnya dari bambu yang digoyang.
Calung merupakan kesenian nu alatna tina awi ditakol. Jadi ini merupakan kesenian yang alatnya dari bambu juga dan cara memainkannya dengan cara dipukul. Wayang golek yaitu kesenian yang menggunakan wayang dari kayu. Nah, itu kayu ya. Wayang golek merupakan kesenian menggunakan wayang tina kulit. Jadi kesenian yang menggunakan wayang dari kulit bahannya. Ya. Ayeuna urang migawe pancen yuk. Tetap semangatnya barudak. Nah, mangga dibuka link Google Form nu aya dina Classroom kanggo ngajawab dina soal ngeunaan eusi teks latihan ngawi jeung nyieun kalimah dina istilah kasenian. Silakan dibuka link Google Form dalam Classroom untuk menjawab soal mengenai teks latihan ngawi dan membuat kalimat dari istilah kesenian. Ayo anak-anak, harus tetap semangat ya. Terima kasih, semoga kalian selalu sehat selalu. Dalam keadaan sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.